Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Qasin. Tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Sin. Eta teh ayat-ayat Quran jeung kitab nu tetela. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Minangka pituduh jeung pangbubungah keur mukminin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Nyaeta jama-jama anu ngaradekeun salat jeung nyumponan zakat sarta maranehna teh yakin kana ayana akhirat. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Saestuna jama-jama anu hante iman kana akhirat teh kami ngajadikeun maranehna nganggap hade kana saniskara lampahna ku kituna maranehna sakaparan-paran dina kasasaran. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Pikeun maranehna nu karitu siksaan nu goreng jeung di akhiratnya maranehna jama-jama anu kacida rugina. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Jeung saestuna ieu Quran teh dibacakeun ka maneh Muhammad di Pangeran nu Maha Wijaksana Maha Uninga. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Sing inget nalika Musa nyarita ka bojona saestuna kaula nenjosene kaula rek datang merebeja ka maraneh atawa erek mawasene dina obor pikeun maraneh siduru. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. Nya barang maranehna datang kadinya aya nu cumelu geus diberkahan saha-saha anu aya di tempat sene jeung saha-saha anu aya di sakurulingeunna jeung Maha Suci Allah Pangeran numur bang alam. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Yeuh Musa saestuna anu cumeluk teh kami Allah nu maha gagah maha wijaksana. Wa alqi 'asak فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. Jeung lung alungkeun itek maneh barang Musa nenjo eta itek luar leor saperti orai manehna malik tuluy jicir satahan teu balik deui. Yeuh Musa maneh ulah sieun karana saestuna jama-jama anu dijadikeun rasul mah
hante sarien dipainan kami إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. kajaba sing saha anu dolim tuluy ganti lampah jadi hade sabada milampah kagorengan jeung saestuna kami maha jembar panghampura maha asih. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. Jeung geura asukeun leungeun maneh kana saku maneh tan wande kaluarna baka bodas sumirat lain alatan kasakit eta mukjizat teh kaasup salapan mukjizat anu baris diasongkeun ka Firaun katut kaumna saestuna maranehna teh kaum anu salawasna pase. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Ya barang mukjizat kami anu tetela datang ka maranehna nyarita ieu mah tetela sihir. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Jeung manehna narolak kana eta mukjizat ku kaniaya jeung kasombongan padahal hatena mah yarakinen kana eta mukjizat teh. Ku kitu nagara Bandungan kumaha pamustunganana jalma-jalma anu nimbulkeun karuksakan teh. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Jeung saestuna kami geus maparin ilmu ka Daud jeung ka Sulaiman sarta maranehna nyarita sagala puji kagungan Allah anu parantos munjulkeun abdi duaan di antara abdi-abdina anu ariman. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Jeung Sulaiman geus narima waris ti Daud sarta manehna nyarita yeuh manusa kaula geus diajar ngarti kana omongan manuk jeung geus dipaparinkeun ka kaula dina sagala rupa perkara saestuna ieu teh kapunjulan anu tetela. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Jeung dikumpulkeun pikeun Sulaiman balat tantara anu diwangun ku jin manusa jeung manuk sarta maranehna dibagi-bagi jadi sababaraha barisan. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Nepi ka barang maranehna cunduk kalengkob sireum wadin nami pok hiji sireum cumeluk ieuh para sireum geura arasu ka tempat pademukan Arandika supaya hante katarincakan ku Sulaiman katut balat tantarana
bari maranehna hante ngararasaeun. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Nyeh Sulaiman imut seuri lantaran ngadenge omongan sireum tea sarta manehna ngadoa, nun Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti maparin ilham ka abdi supados abdi muji syukur kana nikmat Gusti anu parantos dikurniakeun ku Gusti ka abdi sareng pun biang miwah pun bapa, sareng supados abdi tiasa ngalampahkeun amal soleh nu dipirido ku Gusti, sareng mugi Gusti ngalebetkeun abdi ku rahmat Gusti kana golongan jami-jami anu saroleh. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Jeung manehna mariksa barisan manupok nyarita naha geuning manuk hudhud teh teka tenjo atawa naha manehna teh keur mangkir. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Sanyana manehna ku aing rek disiksa ku siksa anu banget atawa rek dipencit, kajaba lamun manehna datang kalawan alasan anu tetela. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Delila jol hudhud teh datang sarta pok nyarita, abdi terang kana anu hante kauninga ku salira, sareng abdi ngabantun ka salira di negeri Saba wartos anu yakin. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Sayaktosna abdi mendakan hiji istri, anjeuna ngaratuan negeri Saba, sareng anjeuna dipaparin sagala rupi, sareng anjeuna kagungan singgasana anu agung. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Sareng kasaksenan ku abdi anjeuna katut kaumna teh nyembah kana sarangenge nu salian ti Allah, karana setan ngajadikeun maranehna nganggap hade kana amal-amalna, sareng setan teh ngahalangan maranehna tina jalan hak. Kumargi eta maranehna henteu kengeng pituduh. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Supados maranehna henteu sujud ka Allah anu mintonkeun sanis kanten, anu nyumput di langit sareng di bumi, sareng uninga kana sanis kanten anu ku aranjeuna disumputkeun sareng anu ditembrakeun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah henteu aya de pangeran anging anjeunna nu murbeng aras nu agung. Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Pok Sulaiman nyarita ka hudhud,
engke baris kanyahoan ku kaula naha maneh teh bener atawa ti antara nu ngabarohong. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Junggera indit bawa ye surat kaula duluy tepikeun ka maranehna, duluy maneh kudu nyingkah heula ti maranehna jeung perhatikeun kumaha gunem catur maranehna. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Manehna Ratu Balkis nyarita, yeuh para gegeden, saestuna geus nepi ka kaula surat anu mulya. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Saestuna eta surat teh ti Sulaiman jeung saestuna eta surat teh kalayan asmana Allah nu maha murah nu maha asih. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Eusina yen aranjeun ulah nyarombong ka kaula sarta geura daratang ka kaula sarah bongkokan. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Pok manehna nyarita deui, yeuh para gegeden, cing kaula geura berebong bolongan dina ieu urusan kaula. Kaula moal mutuskeun ieu perkara satungtung aranjeun can musawarah jeung kaula. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Jawab maranehna, urang gaduh kakiatan pakarang sareng gaduh balad nu leber wawanen, nanging eta perkawis teh sumerah kasalira. Mangga geura emutan wae sanis kanten anu bade diparentahkeun ku salira. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Pok manehna nyarita yen saestuna raja-raja upama asup ka hiji nagara, maranehna sok ngarurug eta nagara sarta gegedena anu mulya sok diharina ku maranehna, jeung nya kitu deui maranehna oge bakal ngalampahkeunana. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Jeung kaula rek ngirimkeun hadiah ka maranehna, jeung kaula rek ngadago-dago naon anu dibawa mulang ku para utusan. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Barang eta utusan datang ka Sulaiman, pok manehna Sulaiman nyarita naha Arandika rek nyokong kaula ku harta banda, padahal saniskara anu dipaparinkeun ku Allah ka kaula teh leuwih hade batan saniskara anu ku anjeunna dipaparinkeun ka Arandika. Tapi Arandika bet aragul ku hadiah
arandika. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Jung gara baralik deui ka maranehna karana saestuna kaula rek ngajorag ka maranehna kalawan mawa bala tantara anu moal kauntupeun ku maranehna jeung kaula rek ngusir maranehna ti dinya dina kaayaan hina tur eueuh ajenna. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Pok manehna Sulaiman nyarita, yeuh para gegeden, saha ti antara arandika anu bisa mawa singgasana samemeh maranehna datang ka kaula kalawan serah bongkokan. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Pok salah sahiji ifrit ti bangsa jin nyarita, abdi bade ngabantun singgasana ka salira sateacan salira ngadeg di tempat panglinggihan salira sareng sayaktosna abdi kiat kanggo ngalaksanakeunana sareng tiasa dipercanten. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Pok salah seorang anu boga ilmu dina kitab Allah nyarita, abdi tiasa ngabantun eta singgasana sadacan soca salira ngicep barang manehna Sulaiman nenjo eta singgasana nyampak didinya. Pok manehna nyarita, ieu teh ti antara kapunjulan pangeran kaula pikeun cocoba ka kaula naha kaula muji syukur atawa kaula kupur. Jeung sing saha anu muji syukur nya taya lian muji syukurna teh pikeun dirina, jeung sing saha anu kupur nya saestuna pangeran kaula teh maha beunghar tur ta maha jembar pangasih. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. Cek Sulaiman, geura robah pikeun manehna singgasanana urang saksian engke naha manehna Balkis teh apaleun keneh atawa kaasup kanu teu apal. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. Barang manehna Balkis datang, pok ditanya, naha siga kieu singgasana anjeun teh? Jawabna, siga namah eta sareng sateacana oge kaula parantos dipaparinterang sareng kaula sadayana sumerah diri. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. Jeung anu ngahalangan manehna menang pituduh teh nyaeta saniskara anu salawasna diibadahan ku manehna anu salian ti Allah, karana saestuna manehna Balkis teh tadi nama di antara
kaum kapirin. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Diucapkeun ka manehna mangga gera lebet ka ieu singgasana barang ret manehna ngareret kadinya manehna nyangka yen eta teh balong sarta manehna nyingsatkeun pakaianana lebah bitisna ceuk Sulaiman saestuna eta teh singgasana anu disangling ku kaca pok manehna nyarita Nun Gusti Pangeran abdi sayaktosna abdi parantos dolim kadiri abdi sareng abdi ayeuna nyarengan Sulaiman sumerah diri ka Allah Pangeran numur beng alam. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Jeung saestuna kami geus ngutus ka kaum Samud dulurna Saleh geura aribadah andika ka Allah. Tapi ujug-ujug maranehna jadi dua golongan anu mumusuhan. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Manehna nyarita yeuh kaum kaula naha geuning arandika paheula-heula kana kajahatan samemeh kana kahadean naha atuh lain arandika menta dihampura ka Allah supaya arandika dipaparin rahmat. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Ceuk maranehna kaula sararea ngarasa sia ku andika jeung ku jalma-jalma anu tarumut ka andika teh. Ceuk manehna Saleh siana arandika teh ti Allah tapi arandika teh kau anu ditibanan ku fitnah. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Jeung di eta negeri teh aya 8 urang anu nimbulkeun karuksakan di ieu bumi sarta henteu miara karepeh rapihan. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Maranehna nyarita geura sarumpah arandika kalayan asmana Allah yen saestuna urang rek maehan manehna katut jalma-jalma anu tarumut ka manehna ti peuting. Duluy urang caritakeun kawalina mah yen urang henteu nyaksian kacilakaan ahlina teh jeung saestuna urang teh jalma-jalma anu balander. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Jeung maranehna nya ngatur tipu dayana jeung kami oge ngatur wawales tipu daya sajeroning maranehna henteu saladar. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Nya geura saksian kumaha pamustungan tipu daya maranehna teh
nyaeta kami ngabinasakeun maranehna katut kaumna sakumna. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Nya kitu tah imah-imahna jadi parongpong alatan maranehna ngalampahkeun kadoliman. Saestuna dina perkara anu kitu teh kakandung ayat luang pikeun kaum anu nyaraho mah. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Jeung kami geus nyalametkeun jalma-jalma anu ariman turta anu salawasna tarakwa. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Jeung sing inget ka Lut nalika manehna nyarita ka kaumna naha geuning Arandika bet ngalampahkeun kamesuman padahal Arandika teh nyaho. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Naha atuh Arandika teh bet ngadatangan lalaki kalawan birahi jeung lain ngadatangan awewe malah Arandika teh kaum anu jahil. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Nya taya deui jawaban kaumna teh salian tipokna geura usir golongan Lut ti nagri Arandika karana saestuna maranehna teh manusa anu nyarucikeun diri. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Nya kami nyalametkeun manehna Lut katut kulawargana kajaba bojona kami geus nakdirkeun manehna mah kaasup golongan anu ditinggalkeun. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Jeung kami nibankeun hujan batu ka maranehna nya kacida gorengna eta hujan pikeun jalma-jalma anu diwawadian teh. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Pok caritakeun sadaya puji kagungan Allah sareng mugia kawilujengan keur abdi-abdina anu ku anjeunna kaselir. Naha lain Allah anu leuwih hade batan anu kumaranehna disarekatkeun ka anjeunna. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Atawa saha anu ngayugakeun langit katut bumi jeung anu geus nurunkeun cihujan ti langit keur maranehna duluy kami nuwuhkeun ku eta cai kebon-kebon anu arendah anu sama sakali maranehna henteu wasa nuwuhkeun tatangkalan. Naha aya deui pangeran nu marengan Allah malah maranehna teh kaum anu nyeleweng. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا
وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. Atawa saha anu geus ngajadikeun ieu bumi jadi tempat pademukan jeung anu geus ngajadikeun di sela-sela walungan-walungan jeung anu geus ngajadikeun gunung-gunung minangka paseukna jeung anu geus ngajadikeun wates di antara dua laut. Naha aya de pangeran anu marangan Allah malah kalolobaanana maranehna teh hanteu nyarahun. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Atawa saha anu ngaijabah jalma-jalma anu susah upama maranehna doa ka anjeunna jeung anu ngaleungitkeun kasusahna jeung anu ngayugakeun maranehna jadi khalifah di ieu bumi. Naha aya deui pangeran anu marangan Allah saeutik pisan maranehna areling. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Atawa saha anu maparin pituduh ka maraneh waktu poek mongkleng di darat jeung di laut jeung saha anu ngahiliwirkeun angin minangka pangbubunga samemeh datang rahmatna. Mahaluhung Allah tina saniskara anu ku maranehna disarekatkeun. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Atawa saha anu mimitina ngayugakeun makhluk duluy mulangkeunana jeung saha anu maparin rezeki ka maraneh di langit jeung di bumi. Naha aya deui pangeran nu marangan Allah pok caritakeun Muhammad datangkeun katerangan arandika upama arandika di antara jalma-jalma anu bener mah. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Pok caritakeun teu aya nu nyaho kana perkara goib saha oge di langit jeung di bumi kajaba Allah jeung maranehna henteu sadar iraha maranehna baka dihudangkeun. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. Malah pangaweruh maranehna perkara akhirat teh moal nepi. Malah maranehna mangmang dina perkara eta. Malah maranehna lolong dina perkara eta. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Jeung jalma-jalma kafir teh nyarita naha upama urang jeung bapa-bapa urang geus jadi taneuh urang teh bakal dikaluarkeun ti kubur. لقد وعدنا هذا
نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Saestuna hal ieu teh geus dijanjikeun ka urang jeung ka karuhun urang ti baheula. Ieu mah taya lian ngan dongeng-dongeng zaman baheula. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Pok caritakeun geura ngalalana arandika di ieu bumi tuluy titenan kumaha pamustunganana jama-jama anu darosa teh. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Jeung poma maneh Muhammad ulah narangsa alatan maranehna, jeung poma maneh ulah rupek hate alatan tipu daya anu dilampahkeun ku maranehna. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Jeung maranehna nyarita iraha datangna eta janji teh upamanya mah arandika di antara jama-jama anu balenar. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Pok caritakeun bisa jadi geus deukeut ka arandika sabagian ti antara anu ku arandika dipenta sangkan buru-buru datang teh. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Jeung saestuna pangeran maneh teh kagungan pangasih ka manusa, tapi kalolobaannana maranehna hanteu muji syukur. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. Jeung saestuna pangeran maneh maha uninga kana saniskara anu disumputkeun ku hate maranehna jeung saniskara anu ditembrakeun ku maranehna. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. Jeung teu aya sarupa oge perkara goib di langit jeung di bumi kajaba anu kaunggal dina kitab anu tetela Lauh Mahfuz. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Saestuna ieu Quran teh ngisahkeun ka Bani Israel perkara anu kalobaannana disawalakeun ku maranehna. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. Jeung saestuna ieu Quran teh pituduh jeung rahmat pikeun mukminin. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. Saestuna pangeran maneh teh bakal mutuskeun hukuman di antara maranehna ku hukum anjeunna, jeung nya anjeunna nu maha gagah nu maha uninga. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Ku kituna masing tawakal ka Allah karana saestuna maneh teh Muhammad merenah dina hak anu tetela. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Saestuna maneh henteu bisa maksa jalma-jalma anu geus paeh bisa ngadenge, jeung henteu bisa maksa jalma-jalma anu torek
ngadenge kana pangajak upama maranehna ngabalieur nu kangan teh. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Jeung manehan teu bisa mere pituduh ka jalma-jalma anu lolong dina kasasaranana. Taya lian anu kumaneh bisa sina ngadenge teh ngan jalma-jalma anu ariman kana ayat-ayat kami tuluy maranehna sumerah diri. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Jeung upama pidawuh siksaan tumiba ka maranehna, kami bakal ngaluarkeun pikeun maranehna sato anu kumarayap dina bumi anu bakal ngucapkeun ka maranehna yen manusa teh baheulana henteu yakin kana ayat-ayat kami. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Jeung sing inget poean anu harita kami bakal ngumpulkeun ti sabagian umat sarombongan di antara saha-saha anu ngabarohongkeun ayat-ayat kami duluy maranehna digiring. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Nepi ka upama maranehna geus tarunduk anjeunna ngadawuh, naha geuning maraneh ngabohongkeun ayat-ayat kami, padahal hante kawengku eta ayat-ayat teh ku pagawean maraneh atawa naon anu geus dilapahkeun ku maraneh teh. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. Jeung geus tumiba pidawuh siksaan ka maranehna alatan kadolimanana, ku kituna maranehna hante bisa nyarita. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Naha maranehna hante nitenan yen kami geus ngajadikeun peuting pikeun maranehna ngaraso jeung beurang nu nyaangan saestuna dina perkara anu karitu teh kakandung ayat-ayat pikeun kaum mukminin. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. Jeung sing inget poean ditiupkeun sangkakala nya maranehna nu di langit jeung di bumi ngararenjag kajaba sing saha anu dikersakeun ku Allah jeung saban makhluk datang ka anjeunna kalawan handap asor. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Jeung maneh nenjo gunung-gunung, maneh nyangka yen eta gunung-gunung teh ngajarentul, padahal eta gunung-gunung teh kumalayang cara kumalayang namega dadamelan Allah anu sampurna dina sagala perkara. Saestuna anjeunna uninga kana saniskara anu kumaranehna dilampah
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Sing saha anu datang mawa kahadean nya pikeun maranehna ganjaran anu leuwih hade tibatan eta sarta maranehna baris ngarasa aman tina kareuwas poe eta kiamat. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Jeung sing saha anu datang mawa kajahatan nya maranehna bakal dikusrukeun beungeutna ka neraka. Naha lain maraneh teh henteu dibalas salian ti saniskara anu ku maraneh geus dilampahkeun. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Kaula Muhammad ngan ditimbalan ibadah ka pangeran anu murbang ieu nagri Makkah nu geus dimulyakeun ku anjeunna jeung nya kagungan anjeunna sagala perkara jeung kaula ditimbalan supaya kaula jadi di antara muslimin. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Jeung supaya kaula mangmacakeun Quran ka arandika nya ku kituna sing saha anu meunang pituduh eta pituduh teh pikeun dirina jeung sing saha anu sasar geura caritakeun Muhammad kaula mah taya lian ngan ti antara anu ngawawadian. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Jeung pok caritakeun sagala puji kagungan Allah anjeunna baris mintonkeun kakawasaanna ka arandika ku kituna arandika baris nyaho kana kakawasaanna jeung pangeran andika teh henteu taledor kana saniskara anu ku arandika dilampahkeun.